Kisahkan dina 1000 tahun kapengker, aya raja jeung ratu anu ngalahirkeun putri meni geulis kacida. Ngaranna Dayang Sumbi anu kasohor geulis jeung pinterna. Hiji nu matak dipake heman teh nyaeta ieu putri meni manja. Dina hiji wanci, Dayang Sumbi nuju ngarajut di payun bumi istana barijeng ngarasa lemes. Putri langitkeun bendangna. Ih, males pisan urang poe. Anu bisa ambilkeun benang ieu lepas urang jadi suami. Sok, mangga, ieu benangna Tuan Putri. Hah? Kalau ka seekor anjing anu yang ambilkeun benang ini. Aduh, mau gak mau urang bakal nikahkeun anjing ieu. Aduh Gusti. Nah, Dayang Sumbi jeung Tumbang nikah jeung hirup bagja. Nepi ka dikaruniai anak nu mangrupa anak manusia. Atanapi miboga kaguatan gaib, kawasan bapana ieu budak dingaranan Sangkuriang. Dina mangsa tumuwuhanna teh Sangkuriang biasa dibarengkeun jeung Tumang. Tapi poe Dayang Sumbi ngagarongan anakna Sangkuriang. Sudah nuju hoyong emam daging rusa. Punten pangyandakeun di leuweung sareng si Tumang. Baik simkuring moal ui saacan menangkeun daging rusa. Deui nae saya amat cari rusa. Kadang deui penting kudu menangkeun bunda hoyong. Tumang bantuan gerak, namun tengah bantuan bakal nancep di tubuh Tumang. Sangkuriang anu kacapean ngancem bakal maehan si Tumbang lamun teu menang rusa. Tumbang anu tadi lulumpatan neangan rusa kacapean terus balik deui ka tempat Sangkuriang. Sangkuriang kumaha daging rusana can kapanggih, kumaha ari urang dilanjutkeun morona enjing deui kumaha. Kapura Tumang ayeuna kuring geus janji bakal bawa daging rusa poe ieu. Sangkuriang nyokot anak panahna terus diarahkeun ka si Tumang. Sangkuriang balik deui ka bumina mawa daging si Tumang keur ngaganti daging rusa. Ieu dagingna. Matur nuhun na, bunda nuju masak roti ieu dulu nya. Iya. Ieu di emam heula nya. Ngomong-ngomong si Tumang ka mana? Tuh Tumang maot. Hah? Saha anu ngabunuh si Tumang? Asaan tadi milu maneh berburu di leuweung. Kela bun, Sangkuriang bisa ngajelaskeun di pas neangan rusak teu nemu-nemu jadi Sangkuring kepaksa ngabunuh Tumang jadi eta teh daging si Tumang. Dasar anak anjing. Bunda lebih nyaah, teu nyaah ka Sangkuring, lebih nyaah ka si Tumang. Lain kitu na, lain kitu. Leuwih nyaah ka si Sangkuriang. Walaupun Dayang Sumbi geus minta maaf, Sangkuriang kekeh indit ninggalkeun indungna. Akhirna Dayang Sumbi indit neangan Dewi erek curhat jeung minta bantuan. Kamu ada nyari harta jeung kekuasaan lain di dieu sumpatna. Geus teu naon ceuk, bade geus lawe. Nuhun Dewi. Tolong pertemukan abdi jeung anak abdi deui Sangkuriang. Nuhun Dayang Sumbi. Sabaraha taun saenggeusna, Sangkuriang anu ngumbara saumur hidupna mutuskeun pikeun balik ka kampung halamanana. Ngaranna oge diganti jadi Jaka. Sagemlengna Jaka reuas sebab sagalana geus robah. Jaka oge jatuh cinta ka awewe geulis anu lain nyaeta Dayang Sumbi. Hidungna sorangan. Sanajan kitu dua-duana teu saling kenal. Di pertemuan pertama, eta Jaka kalaka ngajak kawin Dayang Sumbi. Saencan ngalaksanakeun pernikahan, Jaka rek berburu heula ka leuweung, jeung pangmenta pasangan tali dina leungeun. Paikatkeun atuh Neng. Oke kali. Nah diikatkeun ka leungeun kita. Heula aya tragedi ditampilin ku Bunda makana akang minggat. Hah? Ieu teh budak urang. Aduh kumahana? Urang arek nikah deui. Akang bade wela ya nuhun. Dayang Sumbi lieur kudu ngalakukeun naon? Manehna madatangkeun ka sakabeh jalma nu pangdeketna. Manehna nanya naon tindakan ka hareupna. Guys, kalian masak naon di imah teh? Abdi mah ngadamel hotek buat suami. Cina mah ngeunah di bintang hiji nepi ka 10 teh berena 2. Abdi mah ngagohut. Guys,
Guys, lu tuh sakurang teh ternyata. Naon paciun teh pisan. Hah? Sakurang? Mas Jaka teh ternyata sakurang. Hah, teu mungkin. Asli, tuh waduh. Sakurang ternyata maneh teh budak orang anu ninggalkeun urang. Anu pernah nampar maneh dina leungeun. Ieu yang sumbi ama maneh hampura ulang ngalanjutkeun ngalamar urang. Bunga teu peduli maneh saha yang penting kawin. Surprise guys. Orang karang nyahonya. Lu mah ngarang ulah sok ngada-ngada yang neng ngomong teh. Bener kamu teh anak orang nu dibesarkeun dari leutik sampai gede tapi maneh teh kabur dari rumah. Geus ulah dilanjutkeunnya. Rek dikumahakeunnya Kabur we Brody. Atuh maneh mantong kabur. Lagian aneh-aneh wae maneh mah. Geus kapanggih budak, kalah kabur. Tah dengekeun. oh geus maneh mah teu ngebantu orang mending mikir sorangan. Ya masih keke ada kenal. Nya dong. Persiapan paling gelis. Kalau gitu aya dua syarat. Naon atuh syaratnya? Ya eta ngabangun bendungan di Sungai Cikarem sareng pengajian parahu jeung nyebrang. Kumaha ieu? Kumaha waktuna teu loba. Ya geus akang kabulkeun saacan subuh. Eta mah cetek lah demi neng. Sakurang ninggalkeun Dayang Sumbi dan manggil Jinjin anu sakti keur ngabantuan nyelesaikeun dua syarat ti Dayang Sumbi. Cek hiji dua para wahai jinku. Hadir bos. Kamu teh bodoh atau gimana? Kamarana yang lain. Si Ujang jeung si Jajang ke rumput di Jukut bos. Adik bos, maneh teh heula nyumput. Maneh. Cicing geus ulah geut. Sakurang Jinjinna mulai ngagawean ka hoyong Dayang Sumbi. Dengan kekuatan Jinjinna, manehna ngabendung cai sungai ti lumpur sareng tanah. Sedangkan Sakurang neangan bahan-bahan keur ngajian parahu. Kumaha bendunganna? Aman bos, pokona mah. Halus atuh. Barudak dieu bantuan nyieun. Dayang Sumbi anu noong ti kajauhan ngarasa khawatir sabab dua syaratna geus arek beres. Guys, pikirannya bahaya. Kebakaran perasaan geus beres teh masalahna. Sakurang pesan beres selesaikan syarat anu belum beres. Kumaha kita buat suasana subuh supaya para jijina ninggalkeun sakurang. Boleh. Kudu kumaha? Geus anu penting teu kawin jeung budak sorangan. Dayang Sumbi sareng gengna ngagelar kain sutra warna berem di sabelah wetan jeung ngahudangkeun hayam jago. Suara berkokok. Suasana wangi roba jadi suasana subuh. Bos, dikali bos. Ayeuna geus subuh. Hayam gue geus berkokok. Hah, teu mungkin. Urang nyawa pisan waktu subuh. Ini pasti perkuatan Daya Sumbi. Kulantaran ambek jeung kesel Sakurang untuk Dayang Sumbi teras ngarusak bendungan anu geus dijieun ku sorangan. Desa-desa pun kalalep ku cai bendungan. Sakurang oge najong parahu jieunna soranganna nu terah jadi ka tengah leuweung. Nepi parahu eta tibalik ka bentuk gunung tangkuban parahu.